Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca anu katuna. Carios kalayan judul Si Bujil. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Minangka mulangkeun katineng didongengkeun deui ku Mang Barna. Mangga mitra urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh maning ngahulang atuh Mang Dasma teh bingung nu teu mangih tungtung susah nu taya hinggana bimacih kakerot bakat ku amek kasalakina dulur-dulurna nu harita kumpul sarta ngabandungan katerangan di Pak RT haneueulin sarta milu hariwang. Mangga we mut asana teu salah-salah teuing pamanak abdi teh. Nu kumaha tuh Pak RT? Mangganing abdi teh dugi ka bebeakan ieu. Nu pajeng mah di jalan bakat ku peryogi artos kanggo mayar bumi sareng tanahna. Cobi abdi nyuhunkeun bong bolongan kedah kumaha ieu. Cek Mang Dasma bari melong. Katara semu geumpeur loba kasieun. Tapi ayeuna mah keun heula. Ulah waka remutan sing tenang we heula. Ulah waka gugup. Abdi ge teu hoyong ngarugikeun ka salah saurang. Moal ngadedetkeun ka saha bae oge. Ngan engke kedah ngiring tanggal waler di mana aya kejadian naon-naon anu dibalukarkeun ku kejadian ieu. Tos we kanggo saheulaanan mah sakieu heula abdi bade ngalongok deui masiem anu ayeuna teh teu acan sadar. Tah kitu we atuh ieu teh permios. Cek Pak RT jung cengkat leos ini teu nunggu jawaban ti Mang Dasma anu colohok bengong bari jeung leuwas sarerea ngaharuleng milu bingung. Pak RT ngagedig init muru ka imah si Bujil hatena ngageremet nyalahkeun ka Mang Dasma gagabah dina meuli imah teu daek lapor kanu wajib eueuh pisan melna ka pamarentahan. Yoga anyog ka imah si Bujil kasampak teh jelema beuki loba sababeja mimiti sumebar yen masiem ngadadak kapaehan. Kasakitna can kanyahoan hiwati Pak RT anu nyaho teh jeung palebe. Kumaha RT? Palebe nanyakeun. Benar si Dasma geus pindah. Malah bieu teh keur curak-curak suka bunga galumira. Imah geus dibeuli jeung tanahna. Nu narima duitna si Bujil. Masiem di bongohan. Aduh. Cilaka. Kemari geus kieu mana si Bujil? Palebe milu melang hariwangeun ka Masiem. Anu kaayaanana geus kolot geringan. Jiwana lemah. Urang antosan heula we si Bujil atuh na kumaha tanggung jawabna. Nya kitu we atuh. Kumaha kaayaan Masiem? Geus eling nganjigan wae meunang tekanan batin anu rohaka akibat tina ieu kejadian. Kurang-kurangna mah matak jadi kasakit berat.
cek Palebe bangun hariwangen pisan. Jep jembe nu sejen ge eueuh nu ngomong, sedengkeun masiem pada ngariung, pada ngusapan bitisna. Nyi oneh carinakdak manehna samara pola, samarampa teu puguh cabak. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan aya nu datang. Panon poe mah geus ngulon harita teh. Sakedeung deui tunggang gunung. Angin leutik ngahiliwir, manuk recet di sarada, katemalan jeung baturna. Di jalan aya nu leumpang, tayalian iwati si bujil, no gencang karamahayam. Jolad-jolad leumpang gancang semurusuh. Kawas nu hayang buru-buru tepi ka imah. Baranggo kaburuan ngahuleng reuwas. Nenyo loba jelema ditepas teh pinuh. Di jero pasedek-sedek senal ngayang di buruan. Si bujil colohok bengong. Sajongjongan mah teu ngomong. Nangtung we di buruan. Kanyahoan ku Pak RT. Tak geuning datang. Hiap ka jero. Jil. Cek Pak RT. Si bujil teu nemalan. Ngan dina hate geus aya pirasat goreng. Sok nu nakarama kalacat unggah kebat ka tengah imah. Saseleket kanu heurin, nu dariuk nyingrai. Malah aya nu pindah kaluar mere jalan ka pribumi. Mak, kunaon mak? Cek si bujil satengah ngagero. Gek biuk pigireun indungna. Ragamang leungeunna nyekel pepeuteyan masiem anu ngagiler panonna carinakdak dikawatireun. Tapi masiem teu ngomong kalah reupeureum. Berebay cipanon beuki juuh. Si bujil samara pola. Mak, kunaon ieu teh? Kunaon mak? Kang bujil. Nyi oneh ngan sakitu-kituna ngomongna teh. Nu aya di dinya jempe eueuh nu ngomong Pak RT jeung Palebe oge can pipilueun. Hayang nyaho heula kana ketak si bujil. Lamun nenyo inung nubatan sakitu. Oneh, kunaon mah teh ne? Mah teh kunaon ne? Si bujil nanya ka pamajikanana. Lantaran masih mah teu daekeun nemalan. Kalah ngalius micin beungeut. Teu nyaho Kang, tadi teh kalaneuh nempo imah. Adi balik deui terus namru ka piuhan. Teu kungsi ditanya. Cek Nyi oneh bari nyusutan cipanon. Si bujil ngahuleng, katara ngariuk semu bingung. Da geus bisa neguh, pasti gara-gara imah nu dijual ku manehna. Jempe teh aya nu ngomong, kadenge sora Nyi oneh inghak-inghakan bari tunggul. Masiem peureum, ngalempreh bangun lungse teu aya tanaga. Nya dina kaayaan kitu. Palebe nyalukan ka si bujil. Kadieu jang bujil, kadieu. Keun bae mah mada teu kunaon-naon kadieu. Kitu cek Palebe bari sila ditepas di baturan ku Pak RT. Si bujil ngagugucul weh indungna mah. Nyampeurkeun ka Palebe gek diuk bari bareubeu. Kawas nu hayang ceurik. Sikepna bangun geumbeur samara pola. Sakabeh panon rasaan teh tamplok ka manehna. Tas di mana maneh teh Jil? Palebe mimiti tumanya. Wangsung di kota Pak. Gawe naon? Usaha atau ulin? Nya usaha Pak. Pan ngabanar hayam abdi teh ayeuna mah. Nanging nuju diparengkeun sial, naas, nagih teh teu hasil wae. Dagangan rugi, jaba katipu. Ya nuhun atuh ari geus mangih usaha mah.
tapi ya kumaha ya inung maneh tapi gitu. Bapak marek nanya terang-terangan ari maneh di mana boga modal dagang. Bejana menangi yeum cenah ti bang. Bang mana nu merek kredit ka maneh teh sok jawab. Asa ku babari teuing. Bang Barna atau bang mana? Cek palebe. Togmol nanyakeun hal eta. Lantaran palebe oge boga hak maluruh hal eta. Kamasiem teh aya keneh bau-bau sarua jeung Pak RT. Ngan laer. Si bujil ngahulang ditanya kitu teh banget ku teu sangka. Yen balik ka imah bakal kajadian kitu. Kita tadi keneh geus teu geunah rasa. Hate pating sareblak. Jajantung ratug pikiran teu pararuguh. Malah horeng rek meunang kariwas. Akhirna pok si bujil teh nanyakeun. Ma teh kunaon atuh? Jawab heula pertanyaan nu bieu. Sabab jawabanana aya di maneh. Kumaha teh Pak RT? Si bujil kalah nanya ka RT. Segala rupa bakal beres. Bujil, mun maneh nemongkeun kajujuran. Sabab moal aya kajadian kieu mun maneh tetep salingkuh. Basilat, kumawani ngabobodo ka batur. Kade sing inget. Ngabobodo ka batur teh sarua jeung ngabobodo ka diri sorangan. Cek Pak RT, mantuan ngelingan ka si bujil. Sakurnu aya jempe eueuh nu wani ngomong kabeh ngabandungan kana eta obrolan. Sabab nu tadina hahareosan teh ayeuna mah jadi ngagerneng. Kadenge kunu aya di dinya. Si bujil ngahulang deui. Manehna asa bingung yang hareupan kitu mah. Ayo jawab. Kumaha ieu teh? Kuncina pan aya di maneh? Palebe abdi rumaos, tapi moal dibejakeun ayeuna lantaran era ku batur jeung kaweur disabab kuring tetes menang karuwas. Tukara mah hayam ge pajet hiji kageleng mobil ari ayeuna bet nyanyo magring. Beuki kaweur we kuring teh. Cek si bujil teu wani terang-terangan lantaran ari ka era mah boga keneh. Kaarep ari kitu mah jig disalin heula ka itu. Si bujil asup ka tengah imah ngadeuketan ka Nyi Oneh anu teu daek jauh ti Masiem. Nyi Oneh cari nakdak teu ngomong kawas anu bingung. Kumaha mak teh? Eta tempo. Kumaha kacirina? Siapa ditanya teh tara bener. Bari morotot disirikna ngadegungkeun kana sirah pamajikan. Si bujil teh bakat ku ama. Ok hiji awewe kolot ngomong. Ulah kitu ujang kasep. Sing salabar ieu. Mangi kasusah mah keun geus kieu jadina. Ulah sok aral pamali. Kitu pokna ngelingan ka si bujil jeung Nyi Oneh anu kacirina kawas keur silih salahkeun. Duanana teu ngaromong, samarepolah samarampa, jadi kaweur bingung teu puguh. Komo si bujil mah tagiwur loba kapaur bisi kitu bisi kieu keur mah eukeur geus mawa kakeuheul ti kota keneh. Ari ayeuna nyampak kajadian kitu puguh we matak soak untung teu ngamuk oge. Kulantaran Masiem geus sidik eling deui sadar kawas biasa nya akhirna mah nu nempo teh nungtutan baralik teu beuki lila beuki carang. Di imah lalega deui kari Pak RT we jeung palebe dariuk ditepas. Si bujil nyampeurkeun katara bangun lungse beungeutna sepa. Kumaha Jil? Pak RT ngamimitian deui nyarita.
ulah tarik teuing Pak RT. Aku kuring rumah salah. Geus ngabohong ka Inung jeung ka Saralea. Saanyana kuring teu kungsi nginyeum. Naon kitu unyam inyeum ka Bang. Teu wani sieun teu kabayar boga duit teh. Adang imah jeung tanahna. Kitu tah. Cek si Bujil betus ayeuna mah. Da geus taya harapan kabunian. Pasti kaboker kabeh ge. Nah, kudu kitu bruk brak ngaraka harti. Ya, sanyana najan teu ngomong ge. Batur teh geus nyaraho, akang geus nyaho. Palabe geus uningan ka asup Inung maneh. Lantaran Mang Dasma geus sababaraha kali ka dieu. Malah mah poe ieu geus pindah ka dieu. Ta eta nu ngabalukarkeun Inung maneh Namru teh. Ceuk Pak RT sakalian we ngajentrekeun kajadianana. Si Bujil ngeluk tungkul teu nyana. Inungna bakal kitu. Rasa kaduhung aya ngagulung dina hate. Ras inget yen ieu kajadian teh akarna mah tekad Nyi Oneh. Nu keukeuh nitah usaha bari jeung teu boga modal. Nya akhirna nekad ngajual imah. Tapi ka ayeuna jadi mamala. Pak RT jeung Palebe gogodeg. Duanana ting rarenghap. Milu jengkel ka si Bujil anu tega milampah kitu. Ayeuna kumaha ari geus kieu? Buka apa? Abdi teh bingung. Kumaha niat bareto basa ngajual imah? Maksud mah kanggo ngaranongan pun biang. Cek si Bujil anu terang-terangan. Nya harita mah Inung maneh teh jag-jag. Ukur gering meesan. Buktina saminggu ge cager. Nah, hari maneh. Tapi katega ngajual imah paingan daek ngampihan. Darek dijual barangna nya. Kumaha mun barangna geus beak. Nah daek keneh ngampihan. Si Bujil teu nemalan. Hatena sedih pacampur jeung nafsu. Lantaran rumasa manehna teh eleh ku pamajikan. Suami takut istri teh mitra. Nyi Oneh anu manasan, anu boga pokal mimiti na. Geus lah. Kudu diteruskan yeuh. Ayeuna mah geus kanyahoan yen pang nama sieum kieu teh kaleleban ku barang meureunnya. Kaleleban ku imah. Tegas nama reuwas asa ditongtak. Lantaran teu nyaho-nyaho imahna dijual. Malah geus payug si duitan. Cek Palebe megatan anu keur cacarita. Sumon Palebe tos we ah. Geus kanyahoan ayeuna mah. Yen kasakitna teh lain ti mamana, tapi ti anakna keneh. Pek we urus Jil. Wani berbuat kudu wani jeung tanggung jawabna. Cek Pak RT seren sumeren. Si Bujil ngeluk tungkul. Saenggeus rada lila. Palebe jeung Pak RT baralik duanana baroga sangkaan. Yen masih moal katutuluyan. Da lain gering ku kasakit. Ieu mah gering ku reuwas. Dumeh ngadenge beja yen imahna geus dijual ku anakna. Di imah kari tiluan pribumi wungkul. Masiem ngalempreh tempes-empes. Eling tapi teu daek ngomong. Awakna leuleus taya tangan pangawasa. Maineung Inungna Nyi Oneh geus balik. Basana mah reka cai cenah. Meunang sajongjongan mah si Bujil jeung Nyi Oneh ngaharuleng di tengah imah. Si Bujil sedih nenyo Inungna ngalempreh bangun tenangan. Tapi aya rasa amek dina dadana, amek ka pamajikanana. Ari Nyi Oneh cari nakdak wae bingung jeung loba kasieun. Lila-lila pok si Bujil ngomong,
aneh kieu jadina buah tina lalampahan urang duaan maneh kudu tanggung jawab sebab indung kami jadi gering. Nah makanya nyalakan kakuring pan akang ngajualna Pan aneh nu nitahna meni keukeuh nitah ngajual imah. nah atuh make daek Nyi Oneh mung disalahkeun. Nya si bujil amek lantaran kakara karasa ayeuna. Yen nurut teuing ka omong pamajikan teh kitu. Naon sia? Meureun nya geus kieu mah cuci tangannya. Gagabas ya, rek ngadedetkeun ka aing, hayang dicekek sia teh. Si bujil ngojengkang ngadeuketan Nyi Oneh. Dua leungeunna raga mangrek nyekek Nyi Oneh. Gep dicekel. Tapi kadenge masih ngahargung. Maksakeun hudang da ceulina mah waras. Kalayan jelas bisa ngadenge kana sakabeh obrolan nu jadi anak. Oneh aduh ampun ulah gitu Jil Cek inungna bari terus batuk ngehkeh deureun-eureun. Tungtungna ngagoler deui awakna ngagibiriga. Nyi Oneh ngadeg-deg bari jeung sepak. Bibirna genteul, reuwas rek dicekek ku salaki. Ari si bujil eling deui leungeunna lesot. Ret ka inungna. Mah, kunaon mah? Si bujil ngadeuketan terus nyekel kana tak-tak cenah. Masiem teu ngomong kalah marurung bari peureum. Jep si bujil jeung Nyi Oneh jempe teu aya deui nu ngomong. Keur kitu kadenge aya anu pupuntenan. Kuduaan diantep teu aya anu wani nemalan. Nu pupuntenan teu aya kabosen sababaraha kali nyebut punten. Malah make jeung keketrok sagala. Dila-dila si bujil amek jeung nangtung. Leos katepas. Saha? Pokna tegeug. Mong Jong. Cek sema si horeng Mang Dasma. Nu ngahaja datang nepungan lantaran geus ngadenge beja. Yen masiem kapiuhan. Ah, Mang Dasma. Wayahna ulah nyemah ayeuna yeuh, Mang. Moal bener. Sabab di imah keur kacau. Keur balau yeuh. Jig balik deui. Ulah tulus nyemah. Cek si bujil leos ka jero imah deui. Teu malire ka semah. Atuh meuni colohok Mang Dasma deh. Asa teu ngeunah kana hate dipangejatkeun ku pribumi. Tapi Mang Dasma sadar pasti ieu teh aya sababna. Ras inget kana omongan Pak RT. Yen kulawarga si bujil keur meunang musibah. Duh, mun aing maksa bisi tambah panas, tambah parna. Nya mending ge balikeun heula. Sina reureuh, sina tenang. Cek hate Mang Dasma terus balik deui ka imahna. Kacaturkeun si bujil jeung Nyi Oneh. Geus dariuk deui duaan. Yang hareupan masiem anu ngagoler. Teu kuat hudang perbawana teh leuleus jeung lungse. Sirah lieur jajantung ratug. Masiem gering deui gering batin. Mawa ruksak kana awak. Maneh, boga kejo maneh. Si bujil nanyakeun sangu sabab beuteungna karasa lapar. nyata poho can nyangu Ari sia. Nya naon wae cicing di imah teh. Meni teu kaduga ngejo-ngejo acan ari bareto keur teu boga beas. Sok ngomong wae nita usaha. Ari geus aya beasna mung nyangu. Da naonan sia teh ha? Si bujil amek deui wae. Beuteungna murilit hayang dahar. Kang Bujil, kami teh lain teu bisa nyangu. Tapi kawer ku emak anu gering. Cek Pak RT ge mah gering mah geus beurang. Hari tadi memeh mah namru. Pagawean maneh naon wae sia. Balagu sia.
Nyi oneh teu bisa hojah. Rumasa salah. Da heueuh ti isuk ge cicing we. Sabab hatena teu geunah. Pikiranana rungsing. Nyi oneh ngelehan maneh. Koleset turun ka lawang dapur. Lain rek nyangu da moal kaburu. Hiji-hijina jalan kudu ngahutang heula ka maineung. Leos Nyi oneh indit ka imah indungna. Ari si bujil kakarot nahan amarah. Amek nenyo pamajikan gitu deh. Murang maring bari kakarot. Awewe atah waras ya. Kudu dikolub sugan. Bangsat teh. Okna bari gek diuk deui. Napas ngahegak kesang tiis nyorolok. Ras inget kana lalakon di kota. Atuh beuki amek we, tapi kalieur kana sirah. Keur kitu masiem lilir deui blak nang karak, napas nang ngahegak terus marung, bangun kacida nyerina. Nyeri hate gering pikir tambah kanceu, ngadenge anak napas hea jeung pamajikan. Begitu betah we cicing di dinya teh. Mun imah aya keneh marek balik, tapi hanya kal geus jadi milik Mang Dasma, malah mah geus dieusian. Ma, ieu ma, naon atuh nyeri teh ma? Si bujil karunyaeun ka indungna. Diuk nangised ngadeukitan ka Masiem. Masiem teu nemalan panonna melong kana lalangit, cara ngiceup kawas anu karosong eueuh pikiran. Jara rauh panineungan. Si bujil reuas lantaran bisi indungna katutuluyan. Ma, ieu ma, sing sabar, sing giat ma. Ieu kuring bujil ma. Anger teu nemalan ukur ngiceup. Kitu ge carang. Si bujil diuk sorangan nungguan indungna anu gering ngalang layung. Hatena sedih kaduhung asa diteung-teuinganan ku anak. Tadi janji rek nyaah, rek nyenangkeun, rek ngaulaan. Buktina bet nganyerikeun. Dina dada Masiem ngagolak amarah. Mun teu kuat nahan mah bakal ragrag kecap supata. Nu bakal jadi bang baluh berat kana batin si bujil. Mun harita Masiem ngabijilkeun kecap kasar, pasti kajadian. Kaayaan indung anu keur kitu ucapanana matih. Bakal dikabul ku Allah numa. Untung bibir Masiem kuat teu nepi ka ngedalkeun ucapan-ucapan nu bakal jadi supata. Tapi najan kitu, nyerina batin indung geus jadi bang baluh ka si bujil. Ma, ieu abdi ma, abdi bujil ma, hampura ma, abdi bujil ma hampura ma. Cek si bujil, bari cari nakdak. Diuk mano gigireun indungna. Tapi Masiem jiga nu torek teu ngadenge kana omongan anakna. Pikiran Masiem keur malaweung, kumalayang ka mana-meni, ngumar sawangan nganteur lamunan. Si bujil sedih, nyangka yen indungna kaleleban. Hing si bujil cirik eueuh nu ngupahan, eueuh anu nulungan. Indungna colohok teu puguh, jiga melong lalangit. Tapi nu kaciri ku Masiem lain lalangit, tapi alam baheula. Dina mangsa-mangsa aya keneh salakina. Nyatana bapana si bujil, breh bapa si bujil nemongan, ngajak seuri ngagupayan. Renghap, Masiem narik napas jero. Terus usik saeutik molohok deui. Biwirna kunyem-kunyem, tapi teu ngucapkeun naon. Teu jelas teu kadenge. Sedangkeun si bujil ngeluk tungkul, bari cari nakdak. Kacaturkeun Nyi Oneh. Harita teh geus aya di imah indungna diuk dina palupuh.
bisa ngadepan ku maineung kacirina maineung mah tenang tegugup teu hariwang. Ulah cerik soneng. Rumah tangga teh memang teu gampang ieu. Boro-boro hidup anu sagala walurat, anu sagala kurang, najan anu beunghar loba bandana oge. Tempo nama pacengkadan mah ieu nya sarua bae. Taku lantaran kitu urusan harta banda, kaboga anu sifatna barang anu kena kuruksak, ulah jadi pikir. Nu penting mah hate jeung parasaan karumasaan tah eta piara. Teu ngarti kuring mah. Nah, make kudu miara karumasaan jeung parasaan. Geus pogo nyeri, sedih, amek jeung keheul. Nafsu atuh eta mah. Ari kuring kudu kumaha? Maneh kudu rumasa. Yen keur jadi pamajikan si bujil. Kudu rumasa hirup sagala kurang, sagala walurat. Kudu bisa ngarasakeun kumaha hirup jadi nu sagala kurang. Tegesna jadi nu miskin. Kudu bisa nahap-nahapkeun maneh, kudu bisa nempatkeun diri di mana kudu nangancik. Mun kaayaan batin sakitu, ulah hayang nurutan anu beunghar. Tamahna teh matak berat ieu, matak cilaka, pejet, moal mangga pulia. Tarima kaayaan anu nyata, ulah aral subaha, ulah loba teuing ngalamun anu teu puguh. Mangpaatkeun anu aya, sing tumarima sarta kudu muji syukur ka Pangeran. Tah ayeuna cokot contoh anu leutik. Maneh teh ngawula ka salaki. Jadi pamajikan si bujil kudu rumasa. Mun geus rumasa prak jalankeun kawajiban supaya ulah salah di urang. Salaki datang capek, papag bageakeun ku budi parangi anu hade. Paroman anu marah mai, ieu mah kumaha? Salaki datang kalah di baeudan. Mana komo bari can aya sangu-sangu acan mah. Padahal beasna boga. Salah pisan eta teh salah. Maineung teu asa-asa nyalahkeun anakna. Nu memang nincak disalah cek pikirna, pantes si bujil rek nyekek oge. Da meureun jengkel. Da cacakan mun pamajikanana teu kitu mah moal nya nyekek teu pupugu. Kajaba mun si bujilna kasurupan atawa geus siwah. Da kuring teh poho mak. Bingung teu geunah hate. Cek Nyone bari nyusutan Cipanon. Yeuh, mun hidup geus teu geunah hate ti isu keneh. Eta teh hiji ciri yen batin maneh normal. Bisa narima isyarat ti Pangeran. Bisa nampak pepeling anu sakitu matihna. Coba pikir sing apik. Eta teh kila-kila beja batin. Yen poe ieu bakal menang cocoba, bakal menang katugenah. Mun sabar mah tita tadi eling ka Allah, sadar kanu kawasa moal aral. Da geus nyaho yen bakal aya kasusah. Nyone teu ngomong deui. Maineung terus ngageleunut mamatahan Nyone supaya robah adatna ulah kabina-bina teuing salahna kasalaki kudu ngawula. Lila-lila Nyone inget kasih bujil nu menta sangu hayang ngeundahar. Keun bae tiis ge menta we sapiring mak. Jung nyokot sorangan.
dengan itu aya pais impun lumayan. Nuhun mak. Nyoneh bungaheun. Terus kakarata kapawon rek nyokot sangu. Terus mukakeun turub tetenong breh pais impun segede mutu. Kame seungit Surawung. Geus kitu maleos Nyoneh balik. Nangeuy piring di eusi sangu. Hatena pasrah ayeuna mah. Najan rek dicarekan ge moal ngalawan. Da rumasa manehna anu salah. Rumasa geus mamatahan teu bener ka salaki. Tapi ka kajadian kieu. Mitra kaum dangu ari maineung najannya ge jiga antepan ka anak. Sanyana ari hatena mah gede perhatianana. Nyonyi oneh ngaleos ini teh teu cicingeun. Terus dangdan niat narek nuturkeun ka anakna bisi kumaha onam. Maklum keur meujeuhna paranas hate. Mangkaning masiem keur gering. Bisi eueuh anu ngurus. Malah cek garentes nama ineung. Aing teu cenah kudu nalingakeun barudak. Cilaka pada ngantep mah. Bisi perang deui. Kitu garentes hate mah ineung. Terus lempang kalayan tenang. Niatna rek nalingakeun anakna. Tapi moal waka ungah. Rek cicing we di tatanggana si bujil. Caturkeun Nyoneh geus tepi ka imah. Bus ti lawang pawon kebat ka tengah imah. Kasampak teh masiem keur nangkarak bari colohok melong lalangit. Tita tadi can cager si bujil inghak-inghakan gigireunana. Melangeun ka indungna. Nyoneh ngaleket teh hatena. Manehna rumasa salah brek deku terus nuna piring sangu. Dituna gigireun si bujil. Kang, iya sangu. Geura tuang heula. Si bujil ngareret bari nyusutan Cipanon. Leungit ka keuheulna ayeuna mah. Lain leungit ku nenyo sangu tapi kaliwatan ti amak. Jadi pasrah da rumasa salah. Geus hayang naon ge. Geus hayang maneh. Teu neun we. Cenah tuluy nyusutan Cipanon. Nyoneh ngahuleng. Tapi teu burung nurut sangu teh diampihkeun heula kana tetenong. Geus kitu ngadeuketan ka si bujil gek diuk gigireunana. Nyang hareupan masiem. Anu can daek ngomong kalah moloho we kanu jauh. Jiga anu kosong molongpong eueuh pikiran. Kang, kumaha urang teh atuh? Nah mah jadi kieu. Ieu kabeh buah tina pagawean urang. Anu kudu tanggung jawab nage urang. Wayana kudu daek narima kanyataan ieu ulah aral ulah ngarasula. Cek asarna mah urang teh katuliskeun jurig ngajual imah jeung tanah alasanana keur ngubaran kolot. Buktina mah jadi nyata kolot gering ubaraneun. Nyoneh teu nemalan. Tapi hatena narima kana omongan si bujil. Da heueuh kitu. Masiem mah geus teu malire ka anakna. Obrolan bieu ge teuing kadengeun, teuing henteu. Cik diajar mikir. Kudu kumaha ari geus kieu. Naon heula nu dipilampah. Mah usah poe ieu. Nete semplek mincak semplak gagal. Keun bae heula, pake we duit nu aya. Kumaha makena? Urang bawa ka dokter atawa ka dukun. Cek Nyoneh. Nya bener, urang kudu metakeun akal tareka kudu ngabelaan emak.
asalna cager kudu cager deui asalna waras kudu waras deui duit nu aya kapaksa urang pake ngubaran emak cek si bujil satuju karena usul pamajikanana Yung atuh minta tulung ka batur kumaha we carana baik tungguan emak akang rek kapala be nya jig buru-buru minta tulung cek Nyi One atuh geus kitu mah si bujil turun ti imah kebat ngajugjug ka imah apala be sedangkeun masiem ditungguan ku Nyi One keur kitu jol mah ineung nu aja nyusul da bisi aya naon-naon geuning mah ka dieu malangka maneh bisi pasea deui jeung salaki jeung deui malangka ceusiem bisi kumaonan teh malah mah ineung gek diuk gigireun anakna ya syukur atuh mak puguh teu daekeun dahar Kang Bujil teh teu hayang ayeuna mah cenah kalah terus kapala berek minta tulung hayang ubaran anu gering bener kitu ubaran anggur mah petakeun aka jeung tareka ulah diantep bae nu gering mah Nyi One jeung Ma Ineung kalayan satia nungguan nu gering leuit sabatara waktu jebul palebe jeung si bujil dituturkeun ku dua lalaki nu kasampeur di jalan bus ka jero Ma masiem dek dibawa ka dokter daek atawa henteu cek palebe bari neuteub ka nu gering masiem teu nemalan kawas anu teu malire Ma kuring hampura mah tak ayeuna ma ulah seueur emutan ma hayu urang ka dokter ku abdi rek diubaran cek si bujil cager wara mitra hanya kal kabujang nengnong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.